roca Mah teh. roca keranya hoyong kieu teh deh. Menteri ke mana sih? Kita yang tadi tuh dia ulang tahun mana teh mengucapkan salam. Capek-capek gini kan aya di dia. Nah, tadi di dia atuh dah teu ka mana-mana. Nah saha? Nah, lain ka di dinya. Dan ke Budi deh. Itu tuh seseorang yang ku cari-cari teh. Sahaja seorang teh istimewa wae. Nah, seseorang berarti ten arapalan jadinya. Ai ka babaturan kudu apal, tanggal lahir, naon, kudu apal tuh. Ya? Alhamdulillah. Tuh. Neng, paling itu sesalaman. Wege, Yuh, keheula maksudna ente mah paneuri ame panglobana salamna, oke? Cicing heula kana fokus. Selamat ulang tahun. Ya, sing panjang umur, berkah rezeki. Amin. Pokoknya doa terbaik we lah. Selamat ulang tahunnya. Ya, Emot kena ka abdi. gitu we. Ya. Nuhun pisannya. Bedana. Adona tapi tong hilang. Nah, gampang. Oh, enggak penting. Siap. Baik, hari eta maksudnya emang kunaon sih? Jadinya teh apa? Ieu teh ulang tahun. Poeana teh. Ulang tahun bang? Maksudnya emang tahun diulang kasabaraha emang? Meureun ngoradeui. Ulun ha. Iya, Terus kumaha kumaha urang ngucapkeun anak. kumaha tuh bang? Kamu diulang mah berarti balikan deui kan? Urang jadi orang goreng satri wae karunya. Jadi maksud selamat ulang tahun teh selamat panjang umur. Gitu meureun. Tah eta meureun maksudna mah. Panjang umur kumaha sih bud bang? Emang ayo memperpanjang umur di mana bang? Kantornya? Urang hayang atuh memperpanjang umur. Jangan umur kurang nambahan gitu tah. Aing mah. Hese, mah dijelaskeun anak tiba heula. Biasa ngadu hayam wae teh aing mah bieu teh kumaha. Kumaha tuh? Hop, aing kumaha lieur nya. Ieu jawabanna cek ieu. Coba tentu coba apa? Ieu cenah kumaha? Lah, aing di dieu Bandungan. Oh iya. Maksud nama meureun kieu Kang Abed. Maksud nama anu ngaranna selamat ulang tahun panjang umur teh nyaeta bahasa Sunda nama tepang tahun. Urang mah bahasa Sunda kudu nama ulah make ulang tahun kitu. Wilujeng tepang tahun Sri kitu tah mah bae. Nah urang Sunda urang mah tah kudu dipake bahasa Sunda teh. Maksudnya tepang tahun kumaha sih? Emang geus pernah 40 tahun? Di mana? Kenal jeung tahun? Jika tuh orang bang kenalkeun. Bang, kumaha bang? Aing mah. Hese dijelaskeun ka di dinya mah. Hop. Urusan ah. Bieur. Aduh, aing kumaha. Selamat ulang tahun. Salah. Nepang tahun. Komo irah amprokna. Aing. Selamat panjang umur. Oh dia oksimoy yang panjang umur teh. Aing kumanya. Kumaha karepe lah kumaha manehna dah. Ah tuh bet, tulunan bet. Hanya panjang umur bet tuh kos ieu Neng Sri. Terus tepang jeung tahun kenalan segala. Gua tuh bet. Panjang umur gitu bet. Kumaha bet carana bet? Mangga saya neng kieu aya namanya. Bieur akang mah si ieu mah ieu. Pesen ka dewe nya ulang tahunna mah. Pusing ayo. Bet. Ali bet mau bener aya budak eta mah. Siapa yang ngali di ruah atuh? Mau beli dia koma aing nih, untuk ngucapkeun ke lebih lieur. Aing pada lieur mah aing nikna mantau ge. Baik, kumaha baik.
kumaha tuh orang tulungan hanya sarua jeung dinya supaya panjang umur kumaha Kumaha tuh ya tulungan jelaskan melieur dah jadi teh karawas ieu tungtungna teh. Dan hanya kok oh atuh bud tulungan orang hayang nyaho naon si bud naon bud Yang nyaho. Ayo mangkat. kamararan kalau kamararan kat cenah dek mere nyaho Kumaha sia we? Kuya. ya itunya kumaha judulna eta teh Gara-gara mana teh jadi kalau aku udah mesti jadi ulang tahun sampai aing sorang nanti paling kumaha itu urusan dah bisa lah asup deh ya mau deui nya. Ini mah batur anjir toko. Ayo di